Aktivitas kuring sapopoe di perantauan. Assalamualaikum baraya. Wengi ayeuna hoyong jalan-jalan da di rumah wae. Mani jenuh sakantanan urang mirarian. Kadahareun naon we atuh kadahareun mah da seueur baraya rupa-rupa. Tah ieu bade ka warung Madura heula ieu. Meser heula nu ngebul ieu teh alias rokok. Lamun teu dirokokan mah atuh moal sumanget geuning. Saatos meser rokok ayeuna urang KBRI link bade top up dana bade transfer ka ditu ka dieu. Lanjut urang meuli tahu Sumedang. Hoyong tahu Sumedang ieu teh baraya. Lanjut ieu urang mesen nasi goreng ayeuna teh da lapar hoyong nasi goreng. Nasi goreng teh nasi bututnya. Nah, ayeuna mah tos di bumi henteu kapidiokeun baraya ieu meser sop buahna ge henteu kapidiokeun hampura. Pertama urang review heula sop buah. Seueur bubuahanna ge ieu mah baraya sedot heula caina mani ngageleser kana tikoro sedap. Lanjut ieu nu kadua sempol ayam mani sedep ieu sempol ayam ge lada baraya. Lajeng ieu nu katilu tahu Sumedang dicobian heula. Ngeunah oge nya tahu Sumedang teh. Pami tahu Tasik aya teu nya? Lajeng ieu nu kaopat nasi butut baraya. Da bahasa Sundana nasi goreng mah nasi butut baraya. Katinggalna mah ieu mani sedep pisan. Urang cobian heula ieu. Mani raos pisan ieu teh baraya. Bumbuna teh mani pas pisan, bawang bodasna gurih jeung lada deh. Top markotop deh. Tah ieu hasil jajanan teh tuh baraya. Kade bisi ngiler ngacai ke teh. Dicekapkeun dugi ka dieu heula nya videona baraya ke dilajeng deui di video salajengna. Dah.